Mana mah Jod, aya semah teh lain suguhan urang ka dieu teh atuh. Heuda mana mau ngelpoy ka dieuna tuh dobol urang. Heuh atuh Jod pan maneh teh kudu memanjakan tamu maneh teh atuh. Lain memanjakan. Udah ngelpoy teh mah di mana? Mawa tuh kali-kali mah. Kan urang teh Jod ayeuna teh keur masa pengiritan atuh. Sabab ayeuna sagala keur mahal teh solusina urang supaya ngirit mah urang ungah-ungahan kan wau. Matak maneh kudu nyuguhan ka urang. Tuh bayar tuh tas aya tah kopi. Tadi meureun. Oh bae atuh. Lain dek naon lila-lila teuing ulin teh. Kita tadi meni bosan urang mah. Pan urang teh curhat ka maneh, pan maneh teh somet urang atuh Jod. Curhat naon deui atuh urang mah bosan ngadengan ge. Urang hayang nyanung Jod euy. Hah? Teu salah eta ngomong. Aslina Jod, serius. Emang kesaha? Kasih jepit sirana sipit teh ya geuningan. Aduh. Teu nalipak maneh atuh. Ari cinta mah atuh. Lain cinta tingali atuh anak geus 2. Atuh kumaha Jod da urang geus janji ka manehna rek ngawin atuh jeung urang bogoh. Kieu we atuh urang rek nanya 2 hal ka maneh. Nanya naon atuh Jod? Pertanyaan nu kahiji. Apakah mampu engke ngurus 2 pamajikan? Insyaallah Jod urang mampu soalna urang bener-bener cinta ka manehna. Oke lah eta percaya urang. Tapi ieu nu kadua, apakah ridho pamajikan dicanung? Justru ieu matak urang rek curhat ka maneh teh soalna pamajikan urang moal ridoeun lamun ku urang di poligami atau dicanung. Heuh montong ai teu ridoeun mah. Soalna kaharupna bakal pica capekeun. Udah geus terlanjur Jod urang kumaha da bener-bener ka manehna teh urang teh. Pokona mah cinta berat urang ka manehna teh. Beda anger geus dikawin ku maneh mah bakal bujil. Ini kitu wae ke bawah urang teh euy ngaledek wae. Henteu heureuy eta mah. Kieu we atuh ti urang mah. Ayeuna nu ditempo alus ku maneh. Belum tentu saalus anu dipiboga ku maneh. Soalna ieu moal siga jeung manehna. Dina maneh gering. Dina hayang dahar atau bahkan nyeseuhan. Kan geus ngaula manehna belum tentu anu kadua mah. Pikir we. Tapi kumaha tuh da urang bener-bener ogoh ka manehna teh Jod euy. Urang dek pepeujeuh ka maneh. Maneh ningali si itu siga emas. Padahal emas anu sebenarna mah pamajikan maneh. Nguatir we ka budak maneh, keturunan maneh. Kudu mikir panjang atuh kahareupna. Da moal daek atuh moal ridho budak-budak maneh boga inung tere sok. Pikir we. Sakitu teh urang mah. Heuh nuhun pisan Jod. Heuh maneh geus mere solusi saran ka urang gitu heuh meureun urang keur kepoekan. Gitu heuh artina sahabat teh mata urang curhat ka maneh teh. Kan sahabat teh lain ngabenerkeun dina waktu urang salah atau nganteun kana kahayang urang nu keur salah gitu. Tapi mere solusi atau mere papatah dina waktu urang salah gitu. Heuh sakitu teh urang mah. Kan omat maneh hirup ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sakitu teh pusatna. Lain dek. Heuh montong atuh aing geus teu ridoeun mah. Kahareupna oge bakal pipica. Balik ke sawah, di sini